anu tiasa ditobatan teh dosa ageung. Aya deui dosa nu kedah tiasa ditobatan, nu tiasa istighfar teh kedah ditobatan nyata dosa alit, tapi dosa eta anu sering-sering dilakonan ku urang sadayana. Sapertos naon? Sapertos gibah. Gibah teh ngomongkeun kagorengan batur, ngomongkeun deui, istighfar deui. Nyarioskeun kagorengan batur istighfar deui. Haban we eta teh moal tiasa dihapunten Gusti Allah. Kadah kumaha yang dihapunten Gusti Allah teh? Kadah eureun ngomongkeun baturna. Ieu marsep teh urang mah nya nyarios kagorengan batur asa batur we panggoreng padahal kagorengan teh di diri urang sorangan. Nyarioskeun kaawonan nu sanes eta teh moal tiasa dihapunten dosana ku Gusti Allah kajabi tobat. Gusti tobat abdi moal deui da geuning abdi mah teu geunah diomongkeun kagorengan ku batur komo di abdi ngagorengkeun batur. Nah, punten. Urang teh sing ningali kana kagorengan diri ulah ngagorengan batur. Da moal tamat-tamat ningali gorengan batur mah. Tingali ti batur mah kasayanana kajeun teu ieu jalmi teh awon ditinggali urang teh kasayanana. Kajeun teh urang seueur asayana ditinggali urang mah panggorengna. Kitu balikeun. Ningali batur kajeun teh goreng eta jalmi teh jalmi sae. Ningali urang kajeun teh soleh panggorengna paninggalikeun. Pandoana ge saperti itu. Waj'alni fi aini sagiran wa fi ayunin nasi kabira. Eta teh doa ti Kangjeng Rasul. Gusti jantenkeun abdi paningali panempo abdi mah abdi teh leutik Gusti hina abdi teh bodoh abdi teh jalmi alit Gusti abdi teh tapi dipaningali jelema mah jalmi ageung abdi teh waj'alni fi ainin nas fi ayunin nasi kabira.